Besana aminal fillah kana selamat kori urang duakeun urang sadayana mudah-mudahan mantena masih dipaparan ku Allah yuswa anu panjang bari sehat dijemparkeun ilmuna dijemparkeun mirip rezekina kalaya dipaparin pala putra turunan anu soleh terus solihah amin. Ahinal kiram tersana kasepahan di ieu tempat wabil khusus untuk DKM Masjid naon namina Al Barokah. Anu sami-sami kusim kuring dihormat oleh Allah yang muliakeun. Khusus kersana para asatid ahinal kiram, para asatidah, para membanding, oke sadayana santriawan, santriawati wabil khusus masyarakat jamaah sadayana di kampung di atas wilayah tanpa dipilih, tanpa dipilih, anu sami-sami dihormat oleh Allah yang muliakeun. Amin. Aparatur pemerintahan dari atas sampai bawahan baik sipil maupun militer anu sami-sami tampak hadir di ieu tempat sakuring dihormat oleh Allah ya. Sabada dipayun nyatakeun tahiyatus salam kahormatan puji kali syukur urang sami-sami panjatkeun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalian qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadayana biasa nepatkeun dua dampal sampean nepatkeun dua dampal panangan ngalekahkeun dua dampal sampean menuju kana ieu tempat teu aya sanes urang sadayana sejak takdim wa mahabbatan mi'amun kana diisrokeun kali dibidaskeun junjunan urang sadayana kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan piungan urang sadayana wabil khusus dina ieu wengi urang sadayana sing dihasilkeun ilmu anu manfaat. Amin. Ibu ayah, ibu araya, ayah. Insyaallah sadayana ibu-ibu sepuh anomna anu bersyukur dihormat oleh Allah dimuliakeun. Shalawat kali salam ai makunah bi ta'lim. Mugia tetap salamnya masih dilimpah suratkeun dikucurkeun atau dikecerkeun ka baginda Allah. Anu panjang colana sa'ala marcakadan wasana nabi bana wa nabiyana baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tegakantun kalajakeun kula wargina kanjeng Nabi, para sahabat kanjeng Nabi, para tabi'in tabi'in wa tabi'in tabi'in malah mandar dugi ka urang sadayana anu janten salat umat mantenna anu mudah-mudahan kubarakat kali wasilah nu utami urang sadayana masih pengen rahmat pertulungan syafaat jaga di poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali itu rojak Allah Subhanahu wa taala ngalampungan daripada ilungan mudah-mudahan urang sadayana tempelna dina ieu tempat lain ngumpul bisa ngaduk